kepalanya ngaranna buhun. Ditaruh eta kos kitu. Engke nya nama nyuguh tak ka buhunna. Di mana-mana buah geus buahan, henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun. Di mana panen teu meunang kunya dari panen bebeja heula ka buhun, hasil panenna engke bere heula buhun karakyana. Pamajikanana ge dibangsongkeunna ka buhun. Besi buhun perlu bangga. Atuh buhunna perlu deui. Kos kitu da buhun eta kos kitu. Ngan teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan. Turun temurun wasiat kasata buhuna teh kos kitu. Nu mantak urang lamun deuk namu ka ditu tah. Bebeja heula ka buhuna, aya tamu di mana? Di anu. Sabaraha urang? Sa anu. Silakeun teh mun cakina ulah. Aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon. Teg sa ngaranna pepen. Ulah. Bahaya tah mah. Emang kunaon kitu atuh lauk bea. Ulah. Teu aman cenah mah. Lain naon eta bae bararea kabeh. Atuh buah ge asana-asana cek cenah. Atuh sadar mah hiji. Malingna bisa cenah mah. Sial tah buhun bisa aja sa. Aduh. Aya aturan hebat tentang hitung-hitungna buhun percis jasa. Percis teu meleset teu. Namun di dieu mah di Banten teh Baduy teh naon ngaran-ngaran? Di Citorek ka ditu Rawayan Baduy teh. Agamana ge jangan mah lain agama teu boga agama nya mah agama wiwitan. Nabina ge Nabi Adam. Nya mah lain nabi sasaha lain Adam nya mah langsung disebut agama wiwitan. Nah, ilmuna ngaranna pucuk umun, mantaknya nama tilok make sendal jangan Nabi Adam ge tilok make sendal baheula cek. Tilok make baju ge atuh baheula mah baju ge kos kali itu tah urang Baduy kos itu tilok make baju sataranjang. Ya Kanjeng Nabi Adam sataranjang baheulana. Encan aya pabrik pamatek man baheula. Encan aya pamatek, can aya tek-trek, can aya tah eta nu teh can aya. Sataranjang anjing gadong. Paling aya ge dang-daunan dari kadiekeun. Encan aya produksi per harita mah. Daun-daun dihiji-hijikeun dipake. Baduy teh kunurutan Kanjeng Nabi Adam. Ka mamana embung make sendal, embung make nanaon Adam. Ngaranna agama wiwitan Baduy. Di Arab ge sarua tah, aya Arab Baduy ngaranna Arab. Baheula mah urang sok didongean ku kalau teh Baduy. Salah maca. Baduy bae ngaranna urang Arab, urang kolot urang mah. Tah ieu deuk caritakeun urang di Arab aya Arab ngaranna Baduy. Mun cek urang mah ieu teh deuk nyaritakeun kitu Rawayan. Teh dina Quran ge aya tah. Dina Quran nyaritakeun Arab Rawayan. Ieu ayatna. Masyaallah di Garut aya tah, di Garut ge sarua Rawayan sarua. Urang Baduy da Badawi sarua aya, sarua. Jawa Tengah aya, Jawa Timur aya. Unggal provinsi aya Baduyan. Tuh. Eta urang Baduy da urang Baduy Rawayan ka Jakarta. Nya na bingung pan ka Jakarta. Ieu di Jakarta mah cenah tilok harees urang nya jelema teh nya loba bae. Ira hareesna si jelema nya. Jakarta nya bingung ka urang Jakarta tilok harees. Heuy atuh ganti-ganti lain nya bae. Pemikiranna kos kitu urang Baduy mah. Ira harees teh cenah di Jakarta, embung aing ngomong ka Jakarta. Masyaallah Baduy eta. Pohara urang Baduy. Tah, ieu Baduy. Pas gitu jana mah pikiranna kumaha urang Baduy. Tetanggana ngadenge anu ngagedeblug ditanya pan. Aya teh keur penting naon ngagedeblug? Oh, sarung ragag. Sarung ragag ngagedeblug pan aya aingan di jerona. Sial Baduy mah goblok. Tidak aku nya ragag teh. Edan samping kunya diheulakeun. Beres Baduy mah kos kitu. Nah ieu Baduy tah pemikiran ada kos kitu nya mah. Masyaallah. Ya Allah. Naik ojek jana. Bera ojek. Talur. Suara urang sorangan ieu mah sorangan naik ojek suara. Atuh, tukang ojek teh 50.000. Datang aduh, bayar 25.000. Hari tadi 50. Kan aya siaan. Bagi dua aja sia. Tukang ojek gitu, goblok cekna teh.
Tadi ge aing Mun sorangan 50 pada es. siaan ku ari mah. Tukang ojek teu bisa kumaha tuh. Eta Baduy teh kos kitu tah. Tah ieu teh caritakeun Arab Baduy, Arab ngaranna. Moal jauh lamun Mun urang kos kitu tah ngomong-ngomongna ge. atuh di ditu ge sarua. Arab ge kos kitu tah Baduy ngaranna ge. Ya Allah, ya Rabb. Teh, hiji mangsa mah nya naik mobil. Baduy ge kacapean mah tetep naik mobil. Atuh naik mobil jadi ge sarua bae. Ah, bangsa ke Jakarta kan aya lampu merah. Make ngarandeg jak janda. Lampu kos kieu bae kudu ngarandeg. Turun nyana. Pas turun kan hejo deui. Ku supir aya tuh, aing karak turun doang. Jak nyana mah tak kula sok sabarangan ka aing mah cek nyana. Aing cenah naon karak turun doang. Geus teu diladenan ku supir geus loba mamang. Baduy itu beres Baduy. Ya Allah, ya Rabb. Iya lah orang nyaritakeun Baduy teh kadang-kadang mah orang sebel, kadang-kadang hayang seuri. Atuh kadang-kadang sebel, kadang-kadang hayang seueur urang ka Baduy mah. Jakos kararitu nya mah. Ngomongna sakeceplukna, Haju embung dielehkeun hayang menangnya na bae. haju kumahanya na bae. Eta meuli HP teh apaan? Meuli HP haju eueuh soraan. Mun aya eueuh soraan eta, cuman eueuh satelit aja beli kabeh jeung satelitna. Ge, aya meuli HP ulah kagok kayak gini. Cek nya mah satelit naon beureuh. Aduh, ya Baduy. Horenganan urang nyaritakeun Baduy teh gigireun kula gaya Baduy. Aduh, ya leuwih parah Baduy ieu mah. Ya Allah, ya Rabb. Ya ieu nek nyaritakeun Arab Baduy bahasana lain Arab tapi Arab. Al-Arab wa syaddu kufra wa nifaqa. Ari Arab Baduy ay ahlul Badawi. Tegasna Arab ahli Baduy Badawi. Eta teh asyaddu kufra leuwih parah, leuwih saged kakupuranana wa nifaqon jeung nipakna tibatan min ahlil mudun ahli perkotaan. Ahli kota man nipakna munafekna biasa bae, kupurna biasa bae, tapi Baduy mah pohara. Emang kunaon gitu? Li jafaihim hiji bedegong keras aya di nyana ngaranna ge urang leuweung. Gol zitobaihim nomor kadua kasar perwatakanana ngaranna ge urang leuweung. Ubudihim min simail Quran an simail Quran jeung jauh kita ngadengekeun Al-Qur'anul Karim teu pernah ngadengekeun Al-Qur'an atuh jauh ngaranna ge urang leuweung Baduy Arab keras hese urang Baduy Arab teh asyaddu kufra wa nifaq. Pohara pisan kakufuran jeung kamunafikanana. Sebab karakter kaleuweunganana aya di nyana. Bedegong keras aya di nyana, kasar perwatakan aya di nyana, jauh kita ngadengekeun urayan Al-Qur'an aya di nyana. Kumaha luluhna tuh? Ku ari urang deuk dakwah ka mana? Ka Rawayan. Sanu bisa dakwah ka Rawayan? Syekh Syarif Hidayatullah jeung Syekh Maulana Hasanuddin diutus ku para ulama di Demak, para wali di Demak titah ngagempur Banten. Digempur ku Syekh Syarif Hidayatullah melalui Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Hasanuddin putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah. Memang ngagempur nyana titah tapah heula ke Gunung Sari. Tidinya ternyata horenganan aya di luhur gunung teh patung. Oh, iya. malah aya nu keur tapa panjang Turun hasil tapa Syekh Maulana Hasanuddin teh berangkat dakwah melalui perang. Alhamdulillah gancang caritana Syekh Maulana Hasanuddin berhasil nundukeun Banten anu keur dikuasai lain sanagara
Banten teh anu cicing di dinya teh Inggris baheula, Banten teh nu cicing teh di dinya Prancis, Banten teh nu cicing di dinya teh Denmark, nu dicicing dinya Belanda. Urusan anak kan RRC urusan perdagangan. Hasil bumi Banten teh lada kalapa. Eta kan urusan anak urusan dunia perdagangan internasional. Dikirim ti India ka dieu untuk mengembangkan perdagangan. Nah, di samping mengembangkan dagang, mengembangkan agama Hindu. Inggris gitu kan yang mengembangkan dagang, mengembangkan agama Kristen. Termasuk Jerman. Jerman mah kurang mengembangkan peragamaan. Ngan sakadar mengembangkan anak perdagangan anak. Eta bae Inggris, Prancis, Portugis. Lain lalagan. Si Maulana Hasanuddin gempur Banten teh lain ngan sakadar Hindu anu aya di Banten, orang luar negeri. Anu hayang menguasai Banten. Tidinya dengan keistimewaan Syekh Maulana Hasanuddin nyingkir kabeh. Tinggal asli penduduk Banten numbanut alhamdulillah dijieunlah kerajaan Banten lama. Eta tah Syekh Maulana Hasanuddin nu henteu percaya teu nurut ka Syekh Maulana Hasanuddin indit itulah ke selatan Baduy. Ninggalkeun Banten Baduy mantap. Ulah kaget di Banten mah setelah Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja teu lila jadi rajana tapi dibangun zahiron wa batinan. Titip ka Syekh Maulana Yusuf dijieunlah masjid horenganan nyieun kerajaan secara batin. Di bawah tanah aya kerajaan di Banten. Ulah kaget di Banten teh lamun urang ngagali tanah di hadapeun tanah aya jalan. Ulah kaget kebelah ditung ke di Banten teh aya istana. Jadi di jero tanah di handap teh aya nagara di kuari masih teh. Ulah kaget. Lamun digali di jero sekian meter ternyata aya jalan deui. Lamun diteruskeun terus kadeuleu ku ieu kumaha kadeuleu biasa. Nah, aya kerajaan aya pasar jeung saja mantap loba nu zarah ka Banten leungit. Leungit. Pernah aya deui urang dieu ge nu leungit. Atuh ku sababaraha poe horeng aya jeung nu ngora teh mah lain deui. Ya Allah. Tinggal nu kolot teh aing hadas ka kiai goblok cenah teh. Orang sia kitu ndogan. Masya Allah. Nah ini cerita Banten dilanjut ku Syekh Maulana Yusuf, dilanjut ku Mas Mempawin, dilanjut ku Raden Haji, dilanjut ku Syekh Muhammad. Nah Syekh Muhammad kan dibunuh encan dititipkeun ieu Banten teh masih status kerajaan ayeuna kesultanan encan dititipkeun Demak mah selesai. Tetapi Banten mah encan masih berbentuk kerajaan. Ulah kaget lamun urang kadinya manggih raja. Sebab encan dititipkeun encan tumpur Banten mah encan. Aya raja secara zahir, aya raja secara batin. Masih kene kuari Banten teh dikuasai ku seorang raja secara batin. Anu nyana ngantorna ka handapeun taneuh. Engke diajak sih ngan malah bajak balik deui. Ajak ayo ka ditu, ayo nges datang ka ditu, aing mah balik nya antepkeun di dinya. Nges kita ka keluargana we matang puluhan. Ji, atuh kula keur leutik baca kabar si ade. Mun ka Banten pastikan de hadiah. Nah, berangkat urang awas eta pas di kaca-kaca Serang di dinya eta hadiah deui. Engke geus datang ka Banten, kaca-kaca Banten hadiah deui di dinya si hade. Sebab aya nu ngageugeuh tah dirinya 3 urang datang ka Banten teh 3 kali hadiah. Horenganan aya kene. Nah, ieu keur carita Baduy dititipkeun ku Syekh Maulana Hasanuddin ke di akhir tetap gempur. Sebab di zaman kula moal kabur titipnya ka Syekh Maulana Yusuf. Syekh Maulana Yusuf titip datang ka kuari. Mata kolot baheula urang mun ngomong engke mah urang bakal perang teh lain jeung luar negeri jeung Baduy. Geus dititipkeun. Ma ilot baheula ngomong beke perang jeung Baduy. Iraha mah engke urang Baduy ambalaya ka negara urang, ka daerah urang. Nyana mah ka dieu teh kadeuleuna dagang, kadeuleuna ka urang teh
ndek babantu jeung sepadal mah nyana keur ningalian jalan ka mana kumaha akses-aksesna engke bakal perang jeung Baduy. Menang teh eleh mah menang urang kan loba jasa nu korban sebab ilmu pucuk umunda masih keneh datang ka ayeuna sanu berani dakwah ka Baduy. Hayo geura paling datang ke Citorek misalnya Ki Fudoli ya kuari dakwah ke Baduy ka ditu ka tengah-tengah negara Baduy. Hayo ka ditu geus Ki Fudoli ka ditu di dieu geura nyeun kuburan. Hewa kumaha gitu dawahan Baduy. Masya Allah. Anu 40 teh masih keneh kan ayeuna eksis teh anu 40. Cih, Baduy pohara jasa. Eta anu keluar teu manut ka Maulana Hasanuddin ku Maulana Hasanuddin teh henteu digempur sebab keur ngabangun Kesultanan Banten ngan di bejaan bae jalanna di luhur aya di handap aya di handap geus aya jalan ka Baduy jalan nu ka Baduy teh di handap anu mun ente teu percaya ente mawa linggis geura-geura paculan gue teh hayu. Mau ditanya ke gubernur ada apa ini? Saya mau membuktikan. Buktikan apa? Ini surahan kiai. Lu tak kiai yang gila ini. Ayo tak iya Banten. Cerita Banten mantap. Ketika ya huru hara di Jakarta dipakai kasihan ke Banten. Banten sepakai kasihan. Ilmu kadugalan Banten masih ayeuna lagi. Ilmu kadugalan Banten. Cenah kamari ka tembak kok paya tah mah lain urang Banten tah mah urang saketing. Lain tuh Banten lu asli nama pohara ya Allah. Aya dua kerajaan dohirna teu nampak keluar kerajaan batinna mah masih ayeuna. Aya dua sebab baheulana saurang anu kulantaran secara dohirna geus tumbang encan aya nu layak jadi raja sanajan aya kamari jadi permasalahkeun tapi secara batin mah terus bae teu pere teu eureun datang ka ayeuna kerajaan Banten antek eksis. Sieun nu nyahueun ka Banten teh Belanda, nu nyahueun ka Banten teh Inggris, nu nyahueun ka Belanda teh Prancis, nu nyahueun ka Banten teh ka Banten Prancis, nu nyahueun ka Banten teh Portugis, nu nyahueun ka Banten teh India, nu nyahueun ka Banten teh Arab. Tuh termasuk Maroko campur tangan Banten. Tah mantak di dieu teh aya Syekh Maghribi di Banten teh aya patuli jeung Ibnu Battuta anu pernah jadi raja. Gila Banten. Tah, iya aya Baduy ieu mah keur caritakeun Baduy urang bae sakieu poharana komo Baduy Arab. Baduy urang bae hese di tanganna. Zaman Pak Harto harita dek dibangun. Dek dibangun kan di zaman Pak Harto teh. Geus hampir jadi titah ku Pak Harto. Pak Harto mah kan ngabangun teh lainna naon? Hiji masih bangsa Indonesia, kedua ayana di Banten deket ka Jakarta, nomor katilu kan aya sababarahan eta dirinya kan itu pajakna. Nah, urusannya kan perpajakan nama. Urusannya aset. Siap datang kan orang Baduy maka ditu menghadap Pak Harto langsung bangun ku dia. Bangun ku dia. Umur dia aya di Cinggir aing dia. Aduh enggak jadi enggak. Sieun Pak Harto. Datang Baduy mah langsung ke Banten tah nu 40 teh ngutus ngan saurang doang. Mana Harto? Geus disebut Pak Harto mana? Ye, Baduy bakos gitu dah. Bangun ku dia, awas dia kuai. Atuh geus teu jadi zaman Pak Harto. Survei mah terus bae datang ka ayeuna ge terus di zaman presiden kuari. Lamun kuari maksakeun diri misalnya Presiden Jokowi ka ditu. Atuh geus. Ngahiang Jokowi. Ye, Baduy memang kumaha gitu. Masya Allah karit. Eta Baduy urang we kos kitu atuh komo Baduy itu tangkal nama kan di ditu Baduy itu. Tangkal nama kan di ditu, tangkal nama di Baghdad. Tangkal Baduy teh di Timur Tengah. Ari eta Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngalawan Firaun teh kapan di naon kitu gara didukung ku Baduy ku sihir Baduy eta. Di ditu di Misra. Baduy Mesir leuwih jahat batan Baduy Citorek. Citorek macam sabaraha? Baduy Mesir mah Masya Allah karim. Ye, ngaku pangeran sagala kapan Firaun? Iblis pernah datang ke Firaun. Rahasia. Iblis, naon ka dieu? Ngobrol. Ayo ngobrol naon?
kieu on kana aing di sorga haju Gusti Allah nyiptakeun Adam aing tita sujud ka Adam aing embung kelantaran mulyaan aing batan Adam ku teu daek sujud bae aing ka Adam aing diusir di sorga ka dunya ka bumi ayo udah naon aya maneh mah kapan lain sujud deui menta disujudan pan maneh mah menta disujudan ngaku pangeran emang dek naon gitu be sadis ya sebenarnya aing ge sabaraha angkat topi ka sia aing teh kuat ngalawan sia mah leuwih tibatan iblis sia mah gal ngomong sia agak sih pokoknya mah aing mah kabar kos gitu doang oh barang dek indi teh kek ulah ini teh jusikeun depan sia teh anak buah aing seri iblis pugunya ada di pangeran ke kunyana cak hata iblis teh cak hata iblis sia ge gaku pangeran nang ditai sia kunaon ngaku anak buah kaing goblok sia tajana ngobrol Firaun ngobrol jeung iblis emang teu meunang aing ngaku pangeran menang lah atuh sahabat ge ngaku pangeran mah wajar-wajar bae penting nyiptakeun langit jeung bumi eta pangeran cak Firaun ai atuh pugu rasaan Sakir ampun aing mah teu nyiptakeun langit bumi oh masalah eta mah hak itu aya hak siap bae geus ulah pikiran kos kitu penting bae sia mah ngaku pangeran selesai geus ngeunya atuh ke situ geus salaman nya geus tapi sia ulah jauh-jauh di aing oh alah tenang deh sih cak iblis iraha diperlukeun aing aya sambat ku sia di mana diperlukeun sambat ya tapi sambatna sing ada ulah sangaran nah ulah ngaran Abdul Qahar eta Muhammad geus aya teh di zaman Firaun teh ulah ngaran Abdul Jabbar eta ngaran Muhammad ulah ngaran Abdul Basit eta ngaran Muhammad keneh ulah ngaran tak sebab Kangjeng Nabi kan ngaranna beda-beda lamun di kalangan mukminin mukminat cara urang ngaranna Ahmad Muhammad lamun di leuweung ngaranna Abdul Jabbar lamun engke di langit ngaranna Abdul Qahar lamun di langit ngaran Abdul Jabbar lamun di 7 lapis langit ka ditu ngaranna Abdul Qudus lamun di leuweung ngaranna Abdul Qahar eta Kangjeng Nabi mah ngaran teh beda loba tah mah tak jawara sok loba ge ngaranna siapa ngaran nama saya kalau di Tanjung Priuk Predi oh iya betul kalau di kampung, nah kampung saya kan di Pasar Kemis, nama saya Mukmin, mantap, masya Allah. Kalau di sebelah sana, oh di Keramat Tunggak Jeffrey nama saya, iya. Kalau di ini, kalau di apa namanya di negara saya itu jadi geng, nama saya Alek, rupanya nama ngarananya, iya. Kalau di tempat riungan nama saya Fendi. Gitu. Lo ngaranna bajingan goblok. Eta Kangjeng Nabi ngaranna Masya Allah di laut kan tertera di sejarah di laut nyebutna ka Kangjeng Nabi teh eta di leuweung hewan ka Kangjeng Nabi eta lamun di kalangan iblis di Kangjeng Nabi ngaranna eta lamun di langit ngaranna eta lamun di mukminin mukminat ngaranna ieu nu urang Muhammad Ahmad mantak di Quran ge Yasin Toha eta kan ngaran Kangjeng Nabi untuk di mana di ditu tuh di Lauhil Mahfuz kebelah ditu kebelah mana belah ditu pokokna belah di Abdul Qudus ngaranna tah ieu Kangjeng Nabi kemana bae ngaran Kangjeng Nabi eta nu mantak ku iblis dibejat asal nyebutna sing hade mun nyambat kula sing hade ulah salah ngaran satu kasihan nyebutna momondon ya Allah nah ieu deuk caritakeun Arab lain Arab Baduy al-Arab asyaddu kufran wa nifaqa وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ
pohara jasa ku pernah pohara jasa nipakna jeung leuwih utama leuwih pantes kana teu jaho kana batasan-batasan non anu diturunkeun ka ku Gusti Allah ka Rasulna ya teh teu nyaho kana hukum-hukum jeung teu nyaho kana syariat-syariat teu nyaho baduy mah hirup teu make aturannya nama Arab ngaranna teu make aturan nya nama haram halal hukum syariat di baduy mah masyaallah sakitu Allah geus turunkeun ka Kangjeng Nabi diangkat jadi nabi diangkat jadi rasul baduy mah teu mireung nya mun ditanya weh itu Muhammad geus diangkat jadi rasul saha Muhammad masih kena muliaan buhun urang be urang boga buhun ulah percaya ke Muhammad tah jangan mau boga buhun nya kepalanya ngaranna buhun kita arep eta kos kitu engke nya nama nyuguh tak ka buhunna di mana-mana buah geus buahan henteu meunang ngadar lamun can mawa ka buhun di mana panen teu meunang kunya dari panen bebeja heula ka buhun hasil panenna engke bere heula buhun karakjana pamajikanana ge bangsongkeunna ka buhun besi buhun perlu bangga atuh buhunna perlu deui geus kitu da buhun eta kos kitu nyen teu sambarangan diangkat jadi buhun kudu boga kaistimewaan turun temurun wasiat ka saha buhunna teh kos kitu nu matak urang lamun deuk namu ka ditu tah bebeja heula ka buhuna aya tamu di mana ti anu sabaraha urang sa anu silakeun teh mun sakira ulah aya hitung-hitunganana nya di deuleu heula di parimbon teg saha ngaranna pepen ulah bahaya tah mah emang kudu harus gitu atuh lauk bea ulah teu aman cenah mah lain naon eta bae bararea kabeh atuh buah ge asana cek nya mah atuh tah jalma hiji malingna bisa sial tak buhun bisa aja sa aduh aya aturan hebat tentang hitung-hitung na buhun percis jasa percis teu meleset teu nah iya baheula teh di bejaan Muhammad geus aya Muhammad geus dianggap jadi nabi bahkan jadi rasul Muhammad hebatan buhun urang tah nya nama wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih leuwih patut teu nyaho kana aturan-aturan hukum nu diturunkeun ku Gusti Allah ka Rasulna yang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu make aturannya nama mun hayang teh mah manuk kunyana dipanah raga kumaha hayangnya bae dek di dahar atah dek di dahar asa kumahanya bae awewe kumahanya bae hukum aturan-aturannya aturan nama aturan tina wiwitan ya buhun tah diatur ku buhun segala rupanya nama boga aturanna ti buhun lain ti Kangjeng Nabi melalui Al-Qur'an lain anti Al-Qur'an aya horeganan dina Al-Qur'an teh caritaan baduy aya caritaan lain mantap urang kan lain cicing di Arab geus jelas aya Arab baduy cak Allah bisi sia hayang nyaho gambaran baduy teu kudu ka Arab tuh ka Citorek ka ditu deuleu ku sia orang Citorek baduy nu baheula geus diberantas ku Syekh Sadiq Hidayatullah melalui Syekh Maulana Hasanuddin Batang tetepnya nama agama kami agama wiwitan eueuh deui nabi kecuali Adam titik sakitu bae kuari ge nama nabi Adam geus we Adam mah tilok salat atuh teu kaos salat Adam teh tilok Adam mah tilok pakai baju teu pakai baju Kangjeng Nabi Adam mah pan baheula teh teu make gelas ulah make gelas urang kitu teh batok teu aya ya di baduy mah gelas piring nu kaskari teh aya bangsa listrik kos kadari teu aya nya mah geus lampu gitu menang make minyak teu meunang obor we teu meunang make nu bagus-bagus teu obor we asli tah minyak lagi menang nyokotin tangkal minyak aya tangkal minyak ciminyak teh eta tangkal minyak baheula mah teh kayak lembur ciminyak aya hiji tangkal di Lampung baheula mah anu menghasilkeun eta teh naon kana minyak caina eta teh lamun dibeulem ku urang dibeulem hurung tah aya ciminyak
di Baduy menghasilkan minyak hiji tangkal ngaranna tangkal minyak beres cokot asupkeun kana kapaskeun gitu belum suruh Masya Allah orang cerita Baduy bege ieu urang teu nyaho horenganan eta tah teu kudu ka Arab cek Gusti Allah baca ku sia tah Citorek Baduyna teh telusuri sia ka ditu urang lamun deuk nantangan Baduy urang dikabalinger sorangan kurang-kurang ilmuna pernah aya jelema Baduy keluar ti dinya Baduy asli keluar saenggeusna keluar ti dinya incuna tah dibere hidayah ku Gusti Allah jana embung balik deui ka ditu masantren anak Baduy masantren anak Baduy terus ke Cianjur ke Sukabumi di Banten termasuk nah baliknya ka ditu alhamdulillah ilmu dikuasai kunyana ilmu syariat dikuasai ilmu kadugalan ada yang sedang nya aing sakieu mah deuk ngalawan Baduy nya berangkat jana mulai ngaji di daerah handap heula tah teu lila berangkat jana endeu ka Baduy ka ditu deuk jihad fisabilillah karak datang doang geus kanyahoan ditunjuk doang tunjuk masih kena ngabageut kene menghadap ka dieu sat ngan dicekel doang gitu ngan dikitukeun doang tah leungeunna ilmu sia can wayah cak buhunna enduk berantem jeung aing tak ngagoler pae datang ka ayeuna dikubur dizarahat gitu sebabnya jihad bisa dibilang tuh atau kamu modal sia sia banget teu kudu dikirim teu kudu kubuhun teu kudu kubuhun ku incu buhun teu kudu ditepak teu kudu ditiup dong langsung oleng ieu dek nyaritakeun ilmu kadugalan naon buhun naon gara-garana Baduy eta teh can lila eta teh encan sekitar encan aya 20 tahunan kejadian eta warga dikubur di zaran anu nyahoin mata penduduk dinya lantaran nyana eta perang sabilillah tapi nyana ngomong memeh baeuna lanjutkeun ieu jihad lantaran kula nya geus caritakeun nyana kaayaan kadugalan sihir-sihirna jeung permainan-permainan bat nyana asli urang dinya teu mah itu meujeuna padahal mah hizib geus dikuasai ku nyana hizib Nasor aya di nyana hizib Rifai aya di nyana hizib Sepi aya di nyana hizib Pendi aya di nyana eta tah nu mawa bahaya mah eta aduh mun teu boga eta mah menang beureun nyana eta naas tah boga kos itu tah hizib ya Allah ya Rabb tuh ya cerita Baduy emang teu aya gitu anu berjuang sabaraha kiai nu berjuang loba baheula kapan ti Maroko teh diutus ka Jawa Tengah ka Jawa Timur diutus ka Banten pae di Banten kiai ti Maroko anu hebat jasa deuk kalawan Banten memeh bola sana di pae Baduy mah lalagaan ilmuna dah panjana mah lawan hiber teh satungtung deuleu satungtung 40 imah nyobaan di dituna teh 40 imah tak dat hiber Baduy ilmu pucukumun eta nu bakal perang jeung urang nah ieu keur carita lain deuk caritakeun etana deuk caritakeun teh di urang bae Baduy sakitu takomo itu mah tangkalna itu mah tangkal Baduy pohara jasa nu leuleutikkan ieu sakeliling Baduy nu aya di urang bae nu lain urang Baduyna sakitu dugalana ye atuh kobo itu ieu aya al-a'raf wa asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru Allah ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih wallahu alimun hakim Gusti kok bisa kos kitu sih ulah nanya ka aing cak kalau sia bae cak kalau aing mah uninya makhluk aing janangieun aing jang kekuatan iman sia jang kekuatan keyakinan sia aing nyieun bentuk manusia beda-beda aing nyieun karakter manusia beda-beda aing nyieun perwatakan manusia beda-beda geus ulah nyaritakeun naon aing leuwih nyaho janang nyieun aing cak Gusti Allah je hakimun fi sanaihi bihim aing bijaksana dina jijeunan aing terhadap Baduy tempo ku sia jadikeun itibar sia bener hirup cak Gusti Allah nang aing nyieun aing leuwih nyaho aing leuwih bijaksana urusan nyana jeung aing utama urusan aing
detik kanarakakeun detik kumakan urusan aing ngan sia mah tah Muhammad diturunkan ku aing jadi rasul geus datang ka mana keyakinan sia ka Muhammad tuh urang ulah nyaritakeun ku ari Baduy di Citorek ulah nyaritakeun Baduy di Ciminyak ulah nyaritakeun Baduy di urang bae geus datang ka mana ku ari puyang-puyang amat nyaritakeun Baduy urang ngalamun bae teu nya Baduy karunya amat pugu urang ge pinarakaeun ngarunyaan ka batur pugu sorangan kitu leumeun ta eta kan nu salah mah tah kos urang ngalayadan nu maot orang boga pikiran sedih amatnya kuna jawara cek janan teh aduh emang urang nya mah tukang mabok ajo nya mah tukang zina tukang main aduh aing mah sedih amat ceurik nya teh kuna anjing cerika di itu can karuhan nya mah urusan jeung Allah aing maneh osok getol salat tilok gitu kamari puasa di Ramadan henteu Gusti Allah aya teh motor teh nu kamari leungit ku aing atuh kunaon yang cerikan si itu tuh sia bae lah bener teu nah urang ge geus kos kitu bae geus teh urusan Baduy mah jang itibar aya di unggal negara di Amerika aya Baduy naon coba ngaranna mun di Amerika naon Baduy teh naon Indian eta kan Baduy sarua bae nya mah teh nyaho kan lain India Indian udah jelaskan bae nya dokter jeung dokter beda aku lain pamajikan jeung majikan lain ieu ge India jeung Indian lain tah aku dijelaskeun kitu bae jeung urang kampung mah tah ieu atuh batur mah geus saraho tolong tuh di Amerika aya Baduyan kemudian atuh aya nama di Belanda aya Baduyan Belanda aya salah istilahna tah aya begitu dibaca di sejarah aya Baduyan Belanda pohara lu jahat Baduy teh terus di urang aya Baduy Arab al-Arabu asyaddu kufra wa nifaqa tetep aya Baduyan bae nah urang berjuang kuari di lembur urang ya di lembur urang leletikana balik masantren kemudian urang nyeun pondok haju ngabangun eta mulai aya Babaduyan lah budak segala Quran lah hadis lah padahal mah nyana Islam kene Babaduyan ngaranna mulai tah leletikan terus nejehan we eta naon kakuatan urang dek dicoba ku Allah mun eueuh nu kituan atuh moal kaya hoe ye urang nyaritakeun Gus Dur nu ngomongkeun ka Gus Dur teh ambalaya tapi sikap Gus Durna kumaha terhadap kanu ngomongkeun ulang nyaritakeun Habib Lutfi sakitu poharana tapi lamun urang nelusurin anu teu resepeun ka Habib Lutfi ambalaya tapi sikap Habib Lutfi ka jelema nu teu resepeun kumaha urang makan kakarak beja doang heuy sia nya memang ulah tuh si anu teu gregeteun ka nu bener tah ye masyaallah juga aing mah resepeun teu resepeun nya nama deuk dikumakeun ku sia aya teluh di mana teluh mulai urang atuh ye kan jadi kiai kalau kos kitu mah jadi kiai mah itu mah nyana tersebut tah mah resep urusan nyana aing mah resep dipake ka resep sakit tadi dipake ka resep sakit aing ngade ka Allah we jeung bekal aing sabodo urusan batur eta kan ngeunaheun ka teh ngeunaheun eta tetangga eta sakitu deukeutna ge jajang ngajebian bae ka maneh atukeun bae eta urusan nyana ngajebian urusannya tuh aing maing yang ke di akhirat lagi meureun misah tempatna nu ngajebian mah meureun di ditu bener nu resep mah tuh jeung di dieu ye tapan dulu eta mah adi sorangan ku adi sorangan eta terus iya tukeun bae masalah aing we jeung Gusti Allah pugu aing bener diri aing ka Gusti kajeun tetep bae sejuta kalinya da tersepeun adi aing ka aing mah resep bae kan ngirain ka urang lagi adi sorangan ku nya pararanas boro-boro batur adi sorangan gitu usia daek sia ku aing mun sia ku aing ditu tah aya naon itu tah ku aing dibere duit 5 juta kunaon tikem habek seperti dah urang ye tuh kiai eta kiai kamari teh pan aya tamu dinya aju leungit motorna kapan heueuh eta mah pan menghina ke penghinaan ka kiai nyaho yang mendek dihina dek teh sabar kieu bae kula nyaho ka jelemana eta kubata lamun kula dibeakeun bae geus bunuh bae jelemana nyaho kula nah meureun usahanya na di dieu usaha jelema kan beda-beda aya anu di perumahan anu di kantor anu di pasar aya anu berkat bae eta kan usaha keneh ngaranna kan
aya nu maling motor kajen lah nya mun datang kadinya meureun pikiran anak keun beja hitung-hitung akhirna mangke di akhirat kan ngeunaheun ka urang eta kiai ngaranna ieu mah kiai aja ngomporan beda doang kiai pan kiai eta kamari ya milih nomor sabaraha nomor hiji eta papan eta mah dulur milih nomor 2 gitu oh si aja sok goblok jasa tah teu ngahargaan jasa ka aing masyaallah jasa geus ieu mah moal datangan teu hayang datang moal aing mah budak batu aing mah geus kiai sih kos kitu kan kiai mah ngeunaheun ge kiai mun milih nomor hiji itu nomor 2 atuh demokrasi lah masalah jaku lagi di nomor hiji ge ieu mah ngan sakadar dibere duit beja da deui kiai kos bener orang oplok bicara lain bicara kebangsaan tapi bicara duit eta oplok lamun bicara kebangsaan mah ieu mah keur gabobotohan we jadi negara urang ayo pamimpin atuh kan hese menurut pemikiran kula mah jameureunnan ieu nu bagus adapun batur boga penilaian lain atuh henteu benduh henteu kula mah batur hendak jadi presiden ge jadi wakilna atuh ngari masa kadar ngabobotohan we adapun perbedaan eta mah demokrasi anu jadina nomor 1 nomor 2 teu sarua baja urang mah tetep bae rakyat-rakyat keneh tiis kan kada hati ngeunaheun ka geus nomor 1 datang nomor 2 datang nomor 3 datang nomor 4 datang loba teh mah ada terus ya nah eta lah jadi usahakeun urang teh ulah aya komplotan mamana hiji bae komplotan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ielah al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa selanjutnya ge wa minal a'rab wallahu a'lam